may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajah. Qala ya Allah a'lam bihaqiqatil murad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, guru-guru pribados anu parantos nambah hadir, anu kubedar sipi hormat. Oke, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Pamirsa, ketua komite beserta jajaran pengurus komite SMK Al-Kausar anu kupribados dihormat, orang tua, wali, siswa atau nabi wali peserta didik SMK Al-Kausar kelas 12 sami dihormat. Oke, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Tapi secara non formal mah tadi tos dijelaskan ku pangarsa kesiswaan atau napi pembina siswa. Secara non formal mah mangga masih terbuka kamu hidup sadayana, kamu hubungan atau napi naon rupi anu peryogi dibantos ku pihak sekolah, wabil khusus ku pribados sebagai kepala sekolah ngalangsungkeun karena sambutan sababaraha rupi anu peryogi didugikeun pribados. Kahiji heula ngaturkeun nuhun acara pelepasan atau napi perpisahan kelas 12 anu alhamdulillah Bapak Ibu sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat sok sanaos dinten ayeuna teh ngawitan pisan. Ngawitan pisan naon Bu? PPKM. Sanes PPKM, pamit PPKM pribados anu pernah PPKM. Ayeuna apa dinten ayeuna tah ngawitan teh Bapak Ibu sadayana. Makana pribados sadayana ngahimbau heula. Ingat pesan Ibu. Hiji, cuci tangan. 2, nganggo masker. 3, jarak ayalah semeteran mah insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana pribados regreg sok sanaos acan sadayana hadir. Bapak Ibu sadayana biasa hadir. Ari kolot batur daratang, ari kolot aing teu sakadang-kadang Pak Bu kitu. Kan bae itu urang upayana anu kedah ditingkatkeun. Dan jaga jarak, terus cuci tangan, nganggo masker, nganggo pribados oge kan aya mana dijuk nyarios bil teu kahartos gitu. Beungap Pak Bu. Katur ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin, oke ka umatna, keluar urang sadayana musik kabulateran rahmat Allah terus sapaan mantenna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu pribados dipihormat, nu kahiji pribados ngadugikeun sejak silaturahmi ka Bapak Ibu sadayana.
Painten me urang sababaraha dinten atau sababaraha sasinya kumpul ngariung teh ngabahas kanggo perpisahan ayeuna panginten duka terakhir duka anu katengah teh urang teh itunya sarengan teh anu jelas mah tos 2 kali urang dina tahun ayeuna sasarengan tapi tangtosna pasti cariosan dipayun pribados aya anu nyelekit karena mana Bapak Ibu sadayana atau nabi aya anu memang teu kahartos sehingga Bapak Ibu sadayana kukulutus gitunya di pegeran pribados panginten dan jelas eta teh kaunan pribados mata kukulutus oge beneran di pegeran Bapak Ibu sadayana tah dina saha pribados nyunkeun sapunten anu saageng-agengna tantosna pastina pribados seueur kalepatan nu dihaja nu teu dihaja nu ageng nu alit nu karaos teu karaos ti kawin kertek tingkah laku pribados dina saha nyunkeun pambebasan ti sadayana mugia sadayana tiasa ngabebaskeun kana dosa-dosa pribados teh ari kahoyong mah teras-terasan urang kali teh ka sakola ngan pribados teu tiasa maksa ka urang kali ka dewan guru teu tiasa maksa babu dan kahoyong mah lalebet teras-terasan OSIS sungkul dan kamu unggal dinten di sekolah siang di sekolah wengi di sekolah kadang-kadang laribu eta OSIS mah babu dugi ka kieu teh tah kaayaan kieu babu eta OSIS menang kali OSIS babu subhanallah dan geuningan sami babu mesin di mana-mana ge hayang ayeuna sakola kan sakola kaporit gitu sakola kaporit awi sareng sejabina tah Bapak Ibu sadayana pribados panginten hapuntenna kegiatan teu aya paling kegiatan OSIS kaman kegiatan OSIS di Karangpara Bu di Karangpara da alhamdulillah teu aya teh nyetaeun sugan ayo kumaha ieu di booking ku Al-Kausar Karangpara kamari alhamdulillah Bu teu aya cek bocek itu ya nu penting urang panginten sararehat lah penting nama gitu Pak Bu lajeng panginten anu kaduana masalah kegiatan orang kali anu kelas 3 atau kelas 12 malihanan Pak Bu kelas 12 teh aya nu narabung dan pribados teu kabujeng pun hapuntenan teu kabujeng ngajumlahkeun hiji-hijina kewelah terus rengse ieu mangga ka bumi pribados masing-masing janten aya tabungan orang kali anu dipayun menuju kelas apa kita di kelas hijinya kelas hiji menuju teh jihan teh apa teh jihan oke terus kaluarna teh sabaraha setahun panginten menuju kelas hiji panginten aya nu ageng biasa nu rada ageng aya nu sedeng aya nu alit aya nu teu pisan seueur gitu teu pisan eta mangga ku pribados tagih ku murang kali bilih jenal cenah Pak tabungan abi aya teu tingalihan teu aya wayahan itu aya gitu teh teh henteu diorek-orek kayak teh jihan tah urang mah barokahan apa itu buka barokahan Bapak Ibu sadayana insyaallah gaduh murang kali soleh pasti barokah baru pasti barokah tah harapan pribados murang kali mudah-mudahan sing janten barangkali anu soleh solihat biasa ngabakti kana janten Ibu Rama oge biasa gumati kayang widi dina ibadahna tangtosna pribados mah harapan pribados etalah kana ibadah murang kali sekalipun dacan gaduh pada melan tapi na ibadah mah wayahna kepadanya kami bersyukur Bapak Ibu saudara alhamdulillah kalian saya makin ini jauhan tuh dina kasempatan ieu simkuring tos uping eces netre atas nami wali murid alhamdulillahirabbil alamin tiasa urang patepung lawu dina sawaktos-waktos Bapak ge kasep geus sengaja geus aki-aki tiap Februari kaping 5 itu aya pertemuan khusus ya pertemuan khusus dan alhamdulillah tinura rancangan 80 teh kali 60-an meureun ayeuna teh tadi antawisna informasi eta tangtos urang mun ngayakeun salah sawios reuni entong tamu da meureun arisa kelas mung sakitu jami tapi minimal sadayana sakitu sakali wartos
sami-sami urang silaku tentu sambil kakirangan rupina mau panjang acara sikap sang itu sang wali deui ka wali murid atau ka atas nami wali murid nyun kedapunten kakirangan putra putri simkuring ka dewan guru sareng bapak ka sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. rangkaian pembukaan telah selesai dilaksanakan. Untuk acara selanjutnya yaitu prosesi pelepasan siswa-siswi SMK Al-Kausar tahun ajaran 2020-2021. Ananda Ahmad Fauzi, putra dari Ayahanda Baban dan Ibu Ijah. Wisudawan selanjutnya Ananda Arianto Maulana, putra dari Ayahanda Arifin dan Ibu Pada Bapak Komite. Silakan ke depan untuk memberikan wisudawan selanjutnya Ananda Gilang Ramadan Putra, putra dari Ayahanda Abad dan Ibu Nancy. Wisudawan selanjutnya Ananda Hussein, putra dari Ayahanda Pulo dan Ibu Oo. Wisudawan selanjutnya Ananda Nindya Susanti, putri dari Ayahanda Uci Sanusi dan Ibu Khadijah. Ibu Nur Hayati. Wisudawan selanjutnya Andana dan Ibu Nuryani. Kepada Bapak Anas Nasihin dipersilakan untuk memberikan piagam. Wisudawan selanjutnya Ananda Siti Aminah, putri dari Ayahanda Deden Sulaiman dan Ibu Aisyah. Wisudawan selanjutnya Ananda Siti Maryam, putri dari Ayahanda Jajang dan Ibu Hapso. Wisudawan selanjutnya Ananda Wildan Fauzi, putra dari Ayahanda Juma Piagam. dan Ibu Lilis Mariati. Terus gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadaya tos masihan nikmat iman sareng Islamna oge taufik sareng hidayahna sehingga urang bisa dikempelkeun dina majelis anu mulia ieu dina kayaan sehat walafiat. Salawat oge salam muga dicurang limpahkeun ka junjunan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad oge teh hilap kapala keluargina, kapara sahabatna, kapara tabiin wal tabiatna anu pangmudah-mudahan urang salaku umatna dipasihan sapatul udma kin yaumil akhir.
Alhamdulillah dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji diantara nu mana ieu diantara teh ngeunaan kana pikanyaah indung jeung bapa nyaeta urang pentingna hormat kanu jadi indung bapa. Hadirin kunaon simkuring nyanam judul sapertos ieu lantaran eta dua jalmi anu ageng pisan pangaruna kangge kehidupan urang sadayana. Contohna bapak urang nyata hiji jalmi anu kiat ngorbankeun sagalana pikeun ngabahagiakeun urang anu jadi anakna. Malih mah anjeunna rela dinten poe kaditu kadieu midamel kangge ngahirupan anu jadi istri jeung anakna. Oke indung urang nyata hiji jalmi anu pangmulia-muliana pisan anu urang mah bisa kahitung jasa-jasana. Malih mah anjeunna tos ngalakukeun genep naon nyata genep teh hadirin kahijina ngandung ku urang bayangkeun ngandung teh duksek sare ka kaler salah ka kidul salah leres teu bu leres kaduana ngalahirkeun ku urang bayangkeun salaku anakna bayangkeun rintihan tangis anu jadi indung saking ku nyeri na eta ngalahirkeun setengah-tengah mautna eta ngalahirkeun piraku urang teh hormat kalau jadi indung. Oke nganyusuan urang aya nu aneh dina nganyusuan budak awewe memanglah sudah biasa sudah epik tapi kunaon nganyusuan budak lalaki bagi susu tika badak aneh leres tuh leres. Terus ngadidik urang kurasa sabar nyata yang susah itu sabar. Nu kaduana nyata ngadidik urang kurasa ikhlas. Coba urang bayangkeun hadirin pengorbanan sareng jasa-jasana mun kitu eta teu aya dua jalmi eta urang mal aya di dieu urang mal bisa kieu lamun ku urang dihitung-hitung jasa sareng pengorbananana moal kabayar ku emas ataupun ku perak ataupun ku permata moal kumaha atuh urang carana kabayar jasa sareng pengorbananana. Salah sahijina nyaeta urang hormat patuh tumut kanu jadi indung jeung bapa. Saur kumaha dina hadis ridullahi fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Kariduan Allah eta aya dina kariduan qalat urang. Oke. Kamurkaan Allah aya dina kamurkaan indung bapa urang. Dina hadis eta parantos jelas yen mun urang anu jadi budak nate bager patuh tumut berguna bagi agama nusa oge bangsa indung urang bakal bungaheun bapa urang ge bakal bungaheun. Tapi lamun cenah urang doraka da lain cenah urang doraka kanu jadi indung jeung bapa ku Allah bakal dibales narakana. Naudzubillah. Mantap ya biasana ya udah awewe ya neng pangmeserkeun tarasi mecin sasan kitu nih ka warung biasa we kitu nyanyi TikTok nya udah lagi mah biasa we meureun marahin game nya bener game ML naon tahatina ML salah madorot lila waktu adan kagok keur pusreng da dieureunkeun turun bintang bener teu bener
Di mana pelajaran anak? Indung orang mati-matian jang orang, tapi orang mati-matian jang pacarna. Emang gitu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, cina eleuh. Budak ayeuna tah, Bu. Sekarang kita mau nampilin kreasi apa aja sih? Ya, sekarang kreasi seni. Ada musikalisasi puisi ya, Iban. Katanya akan ada semacam drama begitu diiringi dengan musik. Nah, untuk itu kami tidak sedikit pun dikasih bocoran. Nah, untuk itu tunggu saja. Penasaran banget ya? Iya pasti, karena penampilan di sini spektakuler pastinya. Dan tanpa berlama-lama lagi deh, Tampilkan tampilkan aja. saja ya. Tentang dirimu setelah selama ini, ternyata kepalamu akan selalu berat. Kamu kaya gorila. Kepala kamu ngejatuh bibir bakar. Daripada inilah kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau janji kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan titip telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan serta menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Menarik sekali.
Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn it to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena, ay, ay, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn it to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena, ay, ay, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my nigga Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tana. She मेरे यार बड़ा फंटास्टिक दिल कितना मांगे इलास्टिक कल्ला करता सरकास्टिक पर दिलदार चंद्रा मेरे यार बड़ा सोनाइती है करता हूँ किताइती बड़दारों की एक नाइटी नाले करता चंद्रा रब तेरी सिकी बंदे हारी सिकी रब तेरी सिकी बंदे हारी सिकी बस की अपनी करारी हो बल्ले बल्ले दीदी बस गाड़ी बल्ले बाकी दुनिया दे चले हो दुनिया दे चले बल्ले बल्ले यारा दी गड्डी चले चले दा दुनिया चले हो बल्ले नी बल्ले बल्ले यारा दी गड्डी चले हो Kabinet Adwitya